Sholat dilakonan molotot ka salaki anger geura aya nu kitu aya. Ibu payeuneun saroge panon beuki sipit beuki molotot. Lainnya ngiri icih jawab. Gerai. Molotot cenaka. Aya bi icih. Oh aya. Lain icih ieu meureun. Icih urang Madura gitu ya. Loba ngaran icihnya. Ieu mah salat kadang dilakonan geura sok nyentak ka salaki jadi eureunan. Eta payeuneun saroge ibu suanten beuki lalaunan beuki tarik. Heuh geus kajeun. Paingan urang dieu bapa-bapana bararagang. Aku naon cenah Kang. Naon jol begang. Urang ngalagu heula ya. Dicobi akan. Heeh. Kadarieu. Dari ye. Pak Hajat. Tot. Pak Hajat. Ya. Abi bade ngalagu heula. Enggak. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Jangan lupa. Ingat. Ding. Coba heula eta mah. Ya. Dina hamparan sajadah. Mudah-mudahan hari ringcing jantan panggeuing haleuang. Mana? Eta payunan. Oh iya, boleh. Pak elol. Tas katingali pak. Lah ulah ting meuni dikitu-kitu lah da 10.000. Nuhun lah nuhun. Akang sekluasan. Nuhun Bapak. Lain meuni gaya meuni dieuneuk-euneuk. 10.000. Alah. Nuhun kulana. Tekeng pundungnya malihan matamihan. Nuhun ieu teh saha ieu na me? Hah? Sekali-kali ke pangaos. Sorry ay. Eta. Pengajian mah aing teu level. Dugi kaki Yang naon lah. Gusti. Eueuh paedahna lah. Dasar lulungu ieu mah ieu. Aing baheula kongsi euy hobi Eta pengajian. hobi pangaosan sanes hobi atuh. Hah? Sanes hobi pangaosan mah. Ma aing we atuh. Loh, eta kitunya. Kongsi baheula aing hobi pengajian euy keur ngora. Hobi Muludan disusul. disusul Raja Bandit teang. didatangan. Aya nu hajat nangga pangaosan datang. Alah hebat atuh eta. Ngan dipikir dibulak-balik sakitu aing hobi ngaji tapi anger hutang mah teu lunas-lunas. Eta ewan Gusti. Aduh, hapunteneun ya. Mantak di hari taing dah jeung naon aing. Duh, eta mah nya. Mending gapleh anjir aing. Heeh. Beuki ngaco ieu mah. Ha? Ya Gusti. Ya dengekeun. Ngakumaha? Kapan cenah cek sakaul ai surga teh tempatna orang-orang soleh. Nyanya atuh, Ya. Jami alim itu mah. Ustad modelna heuh. Nyanya. Nya ka asupna dalang meureun nya. Kalah kirang gangkung gitu mohon. Eta nu ka surga teh ustad bubuhanana. Nuhun. Ya dengekeun euy. Kumaha? Aing boga babaturan ustad rata-rata balager. Nakumaha? Teu loba heureuy, teu loba omong. Satungtung aing ulin jeung ustad eta anjir heuai we aing teh euy. Heueuh. Ilmuna aka, ilmuna. Ah. Ilmuna sadis ningali kadinya. Nah, Ari diberi tunduh mau boro-boro asup ilmu anjir. tuh da ieu mah. Nu aya mah tunduh ngayayae ceuli teh. Nu madak di surga teh, arek naon di surga? Sagala aya tapi ngan diuk cara mewet anjir.
pangaosan satos tepang wilujeng tepang sareng rombongan dicepot nyantri satos tepang wilujeng tepang sareng rombongan dicepot dakwah sasarengan hayu urang sauyunan keur milari ridho pangeran sasarengan pakuhu urang sauyunan keur milari ridho pangeran hayu gara saradia dulur mengpengker hirup di dunya amalkeun sampeureun jaga akhirat moal sulaya ngumbara di pawenangan kedangajan dan pantrangan ulahnya kawonan mari kita widi pangeran jalminu iman tapi tina panggoda setan pamenteun marah mai manis dan dosa raksukan kami rambut panjang ditiungan pamenteuna cahayaan dan dosan sederhana pisan eta tawis umat Islam tinu jauh pada cunduk tinu anggang pada datang rek ngabujeng pangaosan milari ridho pangeran Danding dipiriku gending kuring nungah aliri nungah aliri
kali sambung pakulingan sepiting trim papatetan samya murad baling bing lan jeruk manis sama manis ya lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana kalayan nyebat asma Allah zat kagungan sifat murah sifat asyik maksad medar lalampahan astra jinga atanapi anu katelah si cepot salah sawios putra kilurah Semar Badranaya sama lurah Kodapawana dudu wong samanea anu dina waktos ayeuna ieu astra jingga parantos tutas dina masantrena nyuk curug jalur pitutur rasul ngemban tugas ajaran pangeran pada ngelalana rupiah teh semua oke iya astra jingga anu manah nentu suwung tina eling kanu kagunganana Saban wanci Saban lengkah Saban renghap ya astra jingga manah nanti lepas tina eling kanu kagunganana anu ngabuahkeun katentreman hirup lahir sinareng batin kuhal sakitu umpama hiji masyarakat hiji kaum sadayana anu areling ka pangeranna yakin bakal ngabuahkeun hiji masyarakat anu kumaha teh cenah kula nyaeta tentrem ayem ti silih herang mata silih asa silih asih rupina teh semua sasatna ieu lembur matuh dayeuh maneh bancar karang pamidangan nyaeta dugi kana kumaha teh cenah kula martabat baldatun thayyibatun warabun gopur amin amin ya Allah salamina aya dina panang tayungan rahmat magfirah sareng ridho mantenan tebih tina balai anggang tina pansabaya oke jauh tina bancang pakewuh tebih tina pagojroda asyik tina eling ka pangeran ya kitu kayaanan lamun alam dunya maya lamun alam dunya maya sepuh tangtu kanjeng Nabi langgeng buayan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Papayung agung ais pangampi, Bapak Kepala Desa miwah jajaranana anu usim kuring pihormat, Aturan Kepala Dusun, Samirawuh, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat sepuh, pini sepuh sadayana, utamina guru-guru urang sadaya, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh pesantren, sesepuh madrasah, sesepuh majelis ta'lim, teka kantun ka para pejuang agama Islam di lemburna sewang-sewangan, di antawisna para DKM, para muazin, para imam masjid, sadayana anu ngeureuh nikreuh ngamakmurkeun masjidna, mudah-mudahan sadayana aya dina panang tayungan rahmat magfirah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. amin. Teka kantun pengatur waktu penata acara, wabil khusus Bapak Syebul Hajat Syakali, alhamdulillah pun lanceuk. Aturan Teteh Bapak Iwan Ridwan Nurdin sareng Teh Elin Nur Fitriah, atuh umumna sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. amin. Alhamdulillah dina wengi anu syahdu ieu urang sadaya tiasa ditepungkeun lawung, diamprokeun jonghok, ditepangkeun rarai, dina raraga syukuranana kersana Bapak Iwan Ridan Nudin sareng Ibu Elin Nur Fitriah, anu maksadna nyaeta ngahitankeun putrana anu asmana Cep Kausar Abiyasa Munggaran. Atuh ku hal sakitu langkung tipayun hayu urang sami-sami ngadoa, urang merdih kanu maasih, urang neda kanu maha kawasa, urang mundut kanu maha agung. Mudah-mudahan segala rupi cita-cita urang, pamaksadan urang, kahoyong urang, sapamunut ginuluran, sapaneja tinekanan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Utamina nu aya patula patalina sareng syukuran dina wengi ayeuna urang doakeun mudah-mudahan ye Cep Kausar Abiyasa Munggaran dijantenkeun murang kalih anu soleh. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. atuh umumna putra putri urang sadaya anu aya di ieu lembur, anu aya di ieu Blok Ganeas, Desa Ganeas, Kecamatan Talaga, mudah-mudahan putra putri urang sadaya dijantenkeun murang kalih anu soleh solehah. Amin. Haroyong ibu kagungan murang kalih nu soleh, Hoyong. hoyong bapak keduh murang kalih nu soleh. Hoyong ngantos. Ari indung bapak geus saroleh acan.
Hoyong. Tah eta kadang-kadang urang tehnya ironisna teh. Nya kitu kula. Urang mah kadang-kadang ari hayang boga anak soleh indung bapana ngeureueuh wae dina salah. Alah eta. Leres. Ari hayang geura sok anakna ahli masjid ari indungna ahli gibah. Eta. Aya nu kitu. Loba teh. Nya kitu panginten. Ari hayang anakna geura sok jadi ahli sholawatan pan indungna mah jadi ahli tiktokan teh. Tuh. Ngeureueuh akang teh. Tanu mawi dina salebah dieu para ibu para bapak sabudayana urang ngeureueuh nikreuh. Sajaba ti urang ayeuna nya kagungan kahoyong murang kalih urang janten murang kalih anu soleh tah meureun ti danget ayeuna urang kolotna di alajar soleh. Urang mah kadang-kadang ka anak ka masjid mi HP geura sok. Tanu matak dina raraga ngadidik anak ulah aya bahasa pepeurieun kolot. Aya di dieu bahasa pepeurieun kolot. Ai sugan teh di Cilacap hungkul teh. Aya di dieu. Orang di Ganeas ya aya geuning teh nya. Pepeurieun kolot. Jung ujang gerak ka masjid ka ditu ai bapa pepeurieun aing cenah kitu. Ayanya. Lolobana teh. Jung ujang ka ditu maneh mah geura jumaahan. Geura takol bedug. Pepeurieun ayanya. Malah mah aya eta kolotna kanu jadi anakna geura sok. Dumeh eta bapana tara jumaahan ari anakna unggal jumaahan. Ai cek bapana teh ujang ulah jumaahan meh sia teh aing era cenah. Era parada teh akang. Ulah aya bahasa pepeurieun dina perkara agama mah naon sabab dina agama mah kewajiban urang sarerea anu geus kataklif ku hukum. Salat pan wajib sarerea teu anakna teu indungna teu bapana teu akina teu uyutna salat mah kewajiban sarere. Eueuh pepeurieun kolot salat maka dehe teu aya. Ya, kecuali dina haliah dunya menang pepeurieun kolot teh. Ujang atuh maneh mah sakola sing luhur ka ditu. Pepeurieun atuh tamat SMA atuh pepeurieun cenah bapa. SD ge cenah teu tamat baheula ada perang jeung company cenah. Zaman riweuh. Atuh maneh mah ujang atuh sing boga gelar tamat SMA tuluykeun kuliah maneh teh cenah sing jadi sarjaun. Sarjana. Sing jadi sarnaja cenah kitu. Tak kitu da aing mah teh sakola hese bibirna teh pudin Nabina teuing. Kira ngangseuh kana sakola. Beda jeung tukang orjen tah. Kumaha orjen? Manehna mah gelarna ge SPD. Gelarna teh? Tukang orjen mah. Naon SPD teh cenah? Sarjana Pongdut. Walah. Mana teh pendidikan atuh agama. Lamun tukang eson gelarna esos. Sarjana sosial panginten. Sarjana sosial. Sarjana sound system. Esos teh. Lamun tukang kendang gelarna SH. Naon SH? Naon SH? Sarjana hukum. Lain sarjana hukum belegug. Naon atuh? Seut hirupna. Lah. Senang hirup senang akal. Tah lamun maneh alok udin dagekeun kieu. Naon tah gelar naon tah? Maneh mah gelar da ku sabab maneh masuk ngawuruk ngaji heuh. Oh, atuh. Da ieu maneh mah gelarna SAG. Walah, sarjana agama bi teh Kang. Sarjana alam gaib. Nu mantak maneh mah nyobatna teh jeung tuyul. Eta. Jeung ejin jeung uka-uka. Sing tamat kuliah maneh mah ujang pepeurieun kolot pangkat teu RT acan ta eta mah meunang Bapak teh. Menang nah haliah dunya mah ujang maneh mah atuh sakola sing tamat sing anjog nepikeun ka kuliah sing kabeuli mobil
sing kaalaman kumaneh boga mobil peperihun kolot boro-boro tumpak mobil kolot mah tumpak beca ge panti jurali Digoreng. ta eta mah menang Bapak dina perkara dunya mah ngan dina perkara ibadah mah wayahna yu urang sarerea bimbing anak jeung pamajikan urang sangkandaekeun ibadah ka Gusti Allah. tah nu matak alhamdulillah tadi siang geuning acara dangdut jaroget nu bisa ngigel mah Joget. dan nu henteu mah ngarodon Modon eta. ulah salah dengekeun darwa ye Nah kumaha? dina hirup ge sarua pon kitu ayeuna joget lamun apal kana tepak bakal genah ngibinganana geura sok Raos katingali. ha Raos katingali. bakal ngalagena mun apal kana tepak Apal eta teh. lamun teu apal mah pan pada joget di pan kalah juga begi ajarak-ajaragan Gejed eta teh akal. ngarodon Gejed hareuras. nya Kitu. paling-paling miluan ancul-anculan hungkul tamarame we jeung batur Tempat teuing. tuh tah hirup ge kitu lamun urang geus apal kana tepak bakal genah ngalakonan hirup Insyaallah. geura sok Leuh. tah nu teu apal kana tepak bakal riweuh dina hirupna sabab teu bisa ngigelanana Eta. tah nu kumaha nu bisa ngigelanana nya eta nu apa nu kumaha nu apal nu daek ngadangukeun naon nu daek ngadangukeun ceramah tausiah nasihat panggeuing panggeureuf ayeuna mah panhes di ngageureurkeun budak ayeuna mah geuningan Nah nya kitu. heuh kalah ngajawabna cenah emang lah lu udah suci cenah kitu Meni kitu. nyamuana teh Leuh. urus aja hidup sorangan cenah mantak aing bersih ge aing sok mandi ngurus sorangan Eta kitu. bakal genah urang ngigelan hirup lamun apal kana tepak tah ieu agama dah bakal jadi solusi kehidupan urang teh ieu agama ya Manakung manager teh akal. nya manakung manager teh Eta kudu apal karya. tah ieu agama bakal jadi solusi nu matak jelema ayeuna hirup nangan lieur bejeng lieur tah iliri ibarat urang tumpak mobil geura sok sabab hirup liri ibarat tumpak mobil kumaha tumpak mobil lamun dibawa kana jalan anu lempeng hawana kumaha ibu Nutan. halo Uluh. araya ieu teh arayanya Aya akal. tumpak mobil lamun dibawa kana jalan anu lempeng hawana kumaha euceuk tunduh apal-apal geus dicicaheum Pak kitu. tuh sabalikna lamun urang tumpak mobil dibawa kana jalan anu pungkal pengkol hawana kumaha Bapak lieur Jadi cembe tadi. ici embe tah wah geus borolo pinuh keresek pan ai burusut teh gendot kangkung Tararea akal. ya pulpen segala bariji tak ayeuna urang hirup di alam dunia cenah geuning asa lieur becenah jeung lieur Tak kurang kumaha atuh cenah. usaha satekah pola ikhtiar tekenat-kenat salat padahal teu kurang-kurang dilakonan tapi geuning lieur cenah hutang tedek punah lieur bejeng lieur tah ulah nuduh kanu jauh ulah nyalahkeun kanu lian komo ngananaha ka pangeran mana kitu ge meureun urang hirup teh loba teuing mengkolna teu salat dilakonan molotot ka salaki anger geura sok aya nu kitu aya ibu payeuneun saroge panon beuki sipit beuki molotot lainnya ngiri icih jawab gerai Molotot cenah akal. aya bi icih oh aya lain icih ieu meureun Eta mah. icih urang Madura di kitu loba ngaran icihnya ieu mah salat kadang dilakonan
geura syok nyentak ka salaki jadi eureuneunan eta payeunun syara ge ibu swanten beki lalaunan beki tarik heuh geus kajeun paingan urang dieu bapak-bapana bararagang Aku naon cenah Kang. Naon jol begang. meureun syeubeung dipolototan ku pamajikan Coba disentak dikira mah. meureun hirup teh loba mengkolna meureun hirup teh loba teuing ngede nu matak lieur we jeung lieur tah tapi sabalikna lamun urang hirup di bawah lempeng hawana teh tunduh icih teh leres lempeng tunduh dibawa pangaosan ku lapes geura syok leres Lenggut deui, lenggut ya. dibawa yasinan ku lahek Hek. dibawa jumaahan kerek teuing hulu nu berat teuing beheung nu leuleus teh Tegur lempeng teh Kang. tuh nu mantak di dieu mah eueuh tihang yang nyalene eta dai ibu-ibu mapan ka pangaosan teh sok luak lieu heula neangan tihang atawa tembok Nah jeung naon atuh. heuh jeung nyalene pan teh geura syok ai sugan teh kuku pumuntir ari pek teh kada jeung orai sugan teh tungkul teh mikir ari pek teh adai jeung ngelai Eta aya kutipna geuning. geura syok tah ieu agama bakal jadi solusi tah kumaha carana moal apal jeung moal ngarti lamun urang teu daek datang ka pangaosan lamun urang teu daek datang ka majelis taklim teu kudu masantren nini-nini mah moal kaburu Eta jeung bakal riweuh dituna teh tak urang nu teu kaburu masantren kagok kaburu kolot ka pangaosan keureueuh. keureueuh atuh cenah kaburu keneh masantren mangkat ka pasantren tah barudak ngora nu lalengoh keneh nya anu lalagas keneh heuh urang mah aki-aki nini-nini urang mah cukup we ka majelis taklim kadenge syukur teu kajeun teu geus pabaliut urang teh dedengean teh kapananya Wah nyakit. kadang-kadang teu kadenge batur seuri milu nyengir Gitu. sok tak barudak ka madrasahkeun ka masjidkeun ka pasantrenkeun dialajar ilmu tauhid fikih tasyawuf dialajar ilmu tajwid geuning aya idhar idgham ikhfa iqlab ngarti ibu-ibu nu kitu Alhamdulillah. pan kalah ting haruleng geura sok tu aya bi Ici binopi bidewi dah cenah urang mah boro-boro idhar boro-boro idgham, boro-boro ikhfa, boro-boro iqlab, maca Fatihah ge pabaliut keneh nya ceu. Goiril ge eta pan goiril da goerel pan urang mah. Perel. Leuheung goerel dan nu gurawil ge aya teh. Jol gurau. Eta Fatihah teh hayuh ge gurawilan. Kira sok gorehel aya. Tah agama bakal jadi solusi numawi putra putri urang sadayana bekelan ilmu agama jasmanina jeung rohanina sing eusi jasmanina ku pengetahuan umum nu aya di sakola boh eta mah bahasa Inggris boh eta mah matematiko boh eta mah biologi boh eta mah pelajaran olahragana atuh rohanina eusian deui ku ilmu agama tauhid fikih tasyawuf jeung sajabana wat jeung sehat lahir jeung batina insyaallah ta lamun duanana kaeusian teh beres bu sabab dina diri manusia teh aya dua unsur hiji unsur jasmani dua unsur Rohani. jasmani perlu dahar rohani ge perlu Dahar. naon kadaharan jasmani aya bolu aya lapis Lapis takulan. tuh aya wajit Tuh di parasman. aya pepais nu tadi nu dicaneut ke urang Eta. acan meureun engke nu di kardusan meureun Jol di kardusan akang. teuing aya hajat dulur mah euy hajat teteh ieu teh biang nyawer biang moal eta teh maka dewek Aya akang teh geura.
Wa Ahen wa Hasanuddin teh wa teh Alhamdulillah sehat. alhamdulillahnya araya keneh nu ti Sindang Pala seueur entos ngantun tunggulna teh tos kadang-kadang nya lamun tutunggul geus leungit teh sok pareumeuh obor kaduna teh. Itu kulan nuntut parareu. Oh nya eta da ayeuna mah pansararibuk geuning generasi aya namanya nu ka kantor mah carana dewek ye we dewek mah kuliahna ge di UII Ui mana? Universitas Ider-Ideran. Tak aing mengider we kieu. Akang lah. Alhamdulillah araya kenehnya wargi-wargi ti Sindang Pala di Talaga. Mudah-mudahan cing paranjang yuswa Amin. cing sarehat sadayana wa naon paroho dewek teh wa teh nya teteh nyawer moal teh udah sok aya nu nanya ka dewek euy Harus kumaha? heuh cenah ai nyawer ka cepot hukumna halal tah haram cenah kitu. Geuning aya patarosan kumaha? Euy cek dewek teh ulah waka jauh teuing kana halal jeung haram ai nyawer ka cepot mah kari-kari lamun henteu era tah henteu kitu we. Anu enteng teh akang. Ai pakades aya keneh. Oh teu aya. Saha atuh nu aya? Aya pakadus. Pakadus aya. Teu aya keneh wae. Pak RW. Pak RT Aya paersan akang. bakal diborong kudu hajat ya mah. Alah. Jasmani kadaharan jasmani ta bolu Aya. wajit sangu pepais samangka aya nama rupa-rupa aya seblak Aya. kadaharan teh eta sadayana kadaharan jas Jasmani. tak ayeuna naon kadaharan rohani ngaji Leuh. nasihat ulama Oh. nya nasihat kiai ngaji sholawat tadarus Lawat eta sadayana kadaharan rohani. tayeuna lamun ibu teu dahar 3 poe leuleus henteu Leus. leleusnya tong boro teu dahar 3 poe cacak dibere puasa sapoe da geus nahnaya waktu Ngeper teh. berasa eta bulan puasa wayah lohor teh geus sakala kabayang Ranya aya cenah. ningali tai munding asa ningali bolu kira nu palid koneng cenah itu kolok waluh Ningali jambu atah ge sing amis eta akang. ningali jamu atah ge meuni bangun ku amis eta bulan puasa komo 3 poe nya ta ayeuna bade naros ka ibu-ibu sadayana ibu lamun urang henteu ngaji 3 poe awak leuleus tah henteu Tuh cenah akang. Mani pede. alah Tuh cenah. tong boro teu ngaji 3 poe urang mah sanajan teu ngaji saumur hirup we da awak mah jag-jag teu Bergas akang. di lemur simkuring aya jelema Kumaha? saumur-umur can pernah katajug da awak nama jag-jag coba beunghar deui utara ka masjid teh sekali waktu meureun manehna hayang ngasaan ka masjid Eta hayang cenah ngasaan ka masjid kumaha di masjid cenah. nah menik jika kana buah kiwi hayang ngasaan hayang cenah ngasaan ka tajug bari jeung tunggah tanggah teh oh hebat ayeuna mah cenah Nah kumaha cenah. masjid teh aya tulisan kaligrafi puguh ti baheula ge ayaan teh teh manehna nu tara asup Mana anu bedegong eta akang. saumur hirup can pernah ka masjid can pernah ngaji tapi jag-jag awakna tapi ulah poho aya nu gering aya nu lemah naon rohanina Eta. gering rohanina nu mata kaduga ngangkat pare kintalan puluhan kilo bahkan di dunia olahraga loba anu kaduga ngangkat barbel puluhan kilo tapi teu kaduga ngangkat 2 dampaleungeun bari ngucapkeun kalimah Allahu Akbar Eta. loba nu teu kaduga Bapak padahal teu kudu bari ngangkat bedug teh Kudu angkat leres teu. tah agama bakal jadi solusi sangkan orang teh hirup teh teu loba ka lieur
lain eueuh ujian, ari ujian mah bakal aya bahkan di mana orang diuji tah bersyukur yen orang teh bakal naik kelas da moal ujug-ujug kelas 4 meureun ti kelas 3 teh aya tahap ujian heula. Eta. Ai lain akselerasi mah meureun ti kelas 4 jol kelas 6 aya nu EQ na alus mah. Nya aya tahap ujian heula teteh hayang naik kelas eta ayeuna urang hirup di alam dunya teh diuji ngan ulah ujung-ujung nyebut ujian ai salat tara tah sok aya pan hirup ripuh Gusti ujian teh gede-gede teuing padahal mah tara salat eueuh ka era nyebut ujiannya Eta teu rumah sakit. eta mah lain ujian ece keur disintrek eta mah Di toel. pan ayeuna mah arelingna teh lamun keripuh aya musibah wah istighfar buru-buru bumi inggung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bapak siakan di aya geura sok inggung ulah ngarasa aman tina musibah wah cenah urang mah jauh di gunung bakal jauh tina longsor aceuna ada urang mah jauh di laut bakal jauh tina tsunami. Aceuna ada urang mah jauh tina walungan, bakal jauh tina banjir, jauh tina banjir, jauh tina longsor, jauh tina tsunami. Nah, atuh ai gerebeg di angin puyuh. Teu sakara-kara kula. Tuh. Aya geuning. Da aya nu aman, Bapak. Di mana Allah ngaresyakeun eta datangna musibah moal aya nu bisa mondah deui. Gerebeg di angin puyuh kanang hayam rungkad. Wah, tatangkalan rabeng ka luhur. Popoyan raceleng cangcut nyerang sangat tangkal kalapa wah angin puyuh eta teh kakara angin puyuh Bapak kumaha lamun angin soang rasok bayangkeun Karek angin puyuh eta teh Kang leuh. wah Kumaha? nya eta karek angin puyuh leutik rasok nah ada rungkada tudunya komo meureun mun angin pelung Angin ayam Bangkok mangkalak pisan. atawa angin Bangkok Bari jeung galak teh do. karek tak areling aing geus kitu mah Eling. tinggorowo kaluhur anak putu rarewaseun kaluhur aya nu kitu cek angin teh eta nembalan puguh aing ti luhur ke head cenah. Geus kesel di Dar luhur. dita ka luhur deui aing geus kasal di luhur. Tuh, Erek eling keur kitu mah Kang. nya mentak pandas geuning laguna. Heuh. De teuing Dede. dulur nu keur ngalaman kabingung lantaran bencana alam longsor jeung kabanjiran meureun dunya teh geus kolot bencana teu petot-petot atawa urang loba dosa syaraka jeung terumasa bencana alam di mana-mana hampir diungkal negara rugi pikeun urang sarerea korban jiwa arata triliunan bencana alam di mana-mana hampir diungkal negara hayu urang tapakurang nah ujian atawa siksaan aing mana langsa teh can aya nu nyawer Acan nu ge kan nyawer Kang.
Kang. Udah masih kene serius ya. Enggal-enggalan Kang dipersiapkan. Masih kene fokus ngadangukeun carama. Boro-boro yang ngeluarkeun duit. Kudu ceramah keneh. Tak sing areling tah memeh aya bencana teh. Sing aremut. Ulah kajongjonan teuing. Eta. Hirup di alam dunia heuda teu apa pan urang teh nya. Musibah teh datangna iraha, boh musibah. Pan sabaya, boh ayeuna musibah gering, urang teh apal tah dewek teh keur kurang sehat teh euy. Nah kitu Gak sia moal lila teuing dewek teh. Pangaosan naonna di baraya ieu Kang. lain masalah di baraya-na. Ari awak kurang fit dewek kumaha teh. Ya kitulah. Ya. Lah. Eta beklan murang kali urang teh nya Sae. ku ilmu agama. Hiji sing cinta ka masjid. Tangtos. Nya al masjidu hisnun ari masjid teh benteng. Benteng tina panggoda setan. Ayeuna lamun generasi muda cinta ka masjid insyaallah bakal jauh tina panggoda setan. Lain tara digoda. Nya Masa kaba-kaba Kang. moal kabawa ku sakaba-kaba atuh urang nu geus rumah tangga lamun dina rumah tanggana urang cinta ka masjid rumah tanggana bakal jauh tina panggoda setan moal gampang kaasupan maling. Sae. Masjid sing cinta ka mas Masjid. al masjidu hisnun. Tuh masjid ieu teh ayeuna mah masjid pagede-gede. Masjid pagreng-agreng. Mewah Kang. Luhur masjid teh 8 tingkat. Nu geus siana mah 3 siki teh. Leres. Coba 3 ge jeung tihang. Lah sabaraha urang jalmina. Jelema mangan 2 eta ge aki-aki jeung incuna. Nah, Masjid teh. Ta ieu cinta ka masjid teh bahkan jelema anu aya iman dina manahna hatena bakal cumantel ka masjid. Leuwih betah keneh di masjid daripada di urang mah panti balik. Betah keneh di imah daripada di masjid. Sok buktoskeun ayeuna bapak-bapak atawa aki-aki ya. kumaha. Nuju ngantosan adzan maghrib. Geuning urang teh nya di teras geuning eta Ngadabeung. ngadaweung urang teh bari si dengdang kitu nya ngopi kopi hideung. Leuh. Baheula mah kopi oplet. Eta ya Kang. Nu sok matak harideung teh geuning kana huntu. Padang kopi. Kopi tutu, Kopi Ya. geblug. Kopi geblug. kopi geblug. Baheula ududna teh eta we geuning nu segala de selang rokona teh. Surutu, Bangjo, Sigarilos. Eta geuning sok aki-aki bari nungguan adzan maghrib teh bari ngelepus geuning udud. Wah asa. Waas eta si aki meuni kepoh bibirna teh. Depan geus eueuh huntuan. Tapi kemong-kemong. Mun ti kemong-kemong eta nyot rokok. Aing ngenyot hayang meureun aya rokok ketot. Heueuh meuni kepoh. Tiga si Pudin teh kitu dah. Sabatangnya jadi pondok teh. Siapa? Da asup kabeh si teh. Kitu aing ngong teh adzan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Rokok dikusaikeun. Saikeun. Nya tuh kopi disuruput. Sarung dibebasah. Pantes geuning si Aki make sarung sakura. Nah, nu kumaha sakura. Heunuk kahandap merengkel kaluhur digeleng-geleng. Ngenyot juga. Mending geus siga eper teh geuning. Eta. Bisa dirempel eta teh Kang. Jabang geus darobol di. Ada si Aki teh geuning aing ngenyot rokok teh pan sok Pohoan. merepet geuning eta rokona teh. Ragragan kana sarung pan darobol. Tembus kana bobogaan pan jeletot panas. Lah mun teu gede dobolna. Ta eta nu hideungna bobogaan teh lain karang teh teh. Naon atuh? Ceda urut kesenut udud. Katinggang kuntung. Eta teh ceda urut raheut kuntung ngan awet. Betaheun tadi nyaraheut teh. Geuning kitu nya haeg cirigig erek mangkat ka masjid geretek teh hujan. Eta gogoda. Ngarandeg pan si Aki teh melong begitu kana buruan. Hujan. Ai sinini bijil cenah aya naon ki geuning ngarandeg. Hujan cenah geuningan ni katajugna teh. Ai cek sini teh. Atuh cenah kabina-bina teuing Aki atuh. Ka masjid mah atuh teu kudu ayeuna pan isuk ge aya deui ieu. Lain kadua ngadukung. Atuh si Aki teh mobok bagih gorowong ke rumah hoream Alah
ayeuna teh si Aki balik kanan. Geus nyusu deui. Tuluy nyusu ngaran-ngaran di imah pada magrib henteu. Isya labas, subuh tunduh. Tuh. Sabalikna ayeuna di masjid. Beres isya. Beres wiridan, tuluy sasalaman, arek mulang. Nepi kana lawang pantok geretek hujan teu ngarandeg. Bebelaan lumpat rek balik maka jenting baraseuh. Leres? Eta kitu. Udah eta cenah alasanna lah, cenah ai balik mah da baseuh di imah aya salin. Di masjid mah cenah eueuh. Pan kitu nya. Jalan sarung ditiungkeun. Bebelaan eta sarung ditiungkeun poho teu dicalana. Parabot ka mana poa eta. Oh, cek si ibu temang cenah eta geuning terong peot. Eta gagang kampak. Lain terong cenah ieu mah bueuk. Parabot. Tuh. Beda akan. Leuwih betah keneh di imah daripada di masjid tah nu aya iman dina dadana cuman tel ka masjid betah keneh di masjid daripada di sabab eta masjid imah nu bakal kabawa jaga ka akhirat. Eta. Di mana orang ngabangun masjid insya Allah bakal dibangunkeun istana megah isukan di sawarga. Katut ka urang warga masyarakat anu ikut andil ngabangun eta masjid. Boh artosna duka sabaraha ribu, 2.000, 5.000, 10.000 sadayana. Angot mun ageung nya. Angot mun ageung ari boga eta oge. Nya. Tuh, ieu mah ulah nu matak tah nyieun masjid ulah jiga nyieun pasaran. Nah kumaha nyieun pasaran? Pasaran? Pasaran teh. Paranti ngagotong mayit. Nyieun masjid ulah jiga nyieun pasaran. Daek nyieun teu daek ngeusian. Eta. Leres. Eta kerana. Leres, Pak? Eta. Sok taroskeun ka tukang nyieunnan pasaran daekeun ngeusian. Can belum waktunya cenah. Manehna ge tukang nyieunnan can ngalaman asup. Belum waktunya cenah. Kira-kira wungkul gitu. Buatin jarangku. Oh kira bener malih pudina. Mamun manginu jangkung eta. Eta baku perkiraan we boting mayitna jarangkum. Ditilapkeun meureun Kang. Dah, tilepkeun nyambrus ya mah. Monya da geus boga ukuranna atuh sia teh. Nyieun masjid ulah jiga nyieun pasaran daek nyieun teu daek ngeusian. Wah, aing ngabangunna mah semangat. Semangat akang. Anu ngaduk mah. Aya akang Anu ngabalang-balangkeun kenteng mah. Jeung nu nyanggapna tapi aya anu nyanggap. aing ngabalangkeun nu nyanggapan ninggang deui ka manehna. Rajit akang genteng rajit. Heeh. Nu ngabalangkeun kenteng nu nyanggapna, nu masang engselna, Munjal bata segala. ngunjal buata segala nu nyunyuhan kopi we aya teh teh. Aya nu kitu aya. Batur gebes manehna mah kelentreng. Duk we. Leuleus euy awak. Keur teh pati Gep kana ulen. gep deui. Semua Gep deui. surudut kopi ceng kana rokok. Wah, jatah nu gawekeun beak ku manehna. Aing geus seubeuh teh duh cenah aing mah asam lambung kabuh balik manehna mah. Aya nu kitu. Aya ngan saeutik beureuh nya. Lolobana mah era pan. Tepati seueur gitu mah Kang. Teu pati seueur. Heuh ai kahayangna mah loba beureuh nu kitu. Dengan lolobana mah era heuh sing boga ka era jadi jelema mah. Eta kitu. Tah ulah semangat ngabangun hungkul jeung ngeusianana. Da masjid teh pikeun dieusian. Kecuali masjid ecin. Nah eta kulan tuh. Ngalangkung sim kuring kapungkur. Waktu sebade manggung ke Kuningan aya hiji masjid magrib heula euy di dieu teh. Eta ti magrib nepi ka isya masjid teh ngan caang we hungkul. Eueuh nu ngeusian eueuh nu datang. Oh teh meureun ieu masjid ejin teh ieu meureunan. Masjid ejin nu kitu teh ngaranna. Bawa Kang. Buah pangeusina mah loba ngan teu kadeuleu. Heuh tapi da teu kadenge nu adan. Tah Kesian. sing cinta ka Masjid. insyaallah mulia hirupna ta. Jeung insyaallah dikeresakeun ku Allah naik haji. Amin. Amin. Cing naik haji urang dia Amin. tah kuring ge kamari tas naik haji. Akang teh Hah? naik haji. Kamari Pak Haji teh cenah paragel hayang ditincakan aing teh naik ka Pak Haji. Alah, eta Mana yang teh naik haji teh teh. panglacat eta ka Pak Haji eueuh. Pentingna mah naik haji we aing. Lama tinekana teh laksana. Ya.
Insya Allah tah bakal angkat ka tanah suci nu daek ka masjid Insyaallah. Masjidil Haram. Sebab eta teh Masjidil Haram teh indungna masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tilu eta teh masjid teh indungna masjid. Sasesana nu aya di kolong langit, kolong dunia ieu eta sadayana anakna turunanana ta anu masjid nu aya di Ganesh eta teh anakna. Anakna teh indungna di mana? Indungna aya nu di Mekah, Madinah, di mana di Palestina. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa eta indungna. Kalebet Istiqlal masjid anu badag nomor sabaraha nomor 2 sa Asianya eta ge anakna keneh ta Masjidil Haram teh indungna mas ibu hoyong ka indungna bapak hoyong dipanggil ku indungna lamun hayang ka indungna sing nyaah ka anakna sing geten leres ieu mah ari hayang ka indungna anakna dibaeudan pancek indungna teh sudi teuing cenah aing hayang teh kanu nyaah we ka anak aing tah indungna bakal nyaah kanu nyaaheun ka anakna mantak sing nyaraah ka masjid tuh lampu julep-julep cek si aki teh keun we antep enak cenah lampu julep-julep mah itung-itung aja jing ya disko ayeuna mik lup-lep omean nu adan dengan sapotong kadengena teh Allahu Akbar bar hayya ala sholat kira Taluplep tu datang mik luplep mik na teh komo mangsa tarhim geuningannya kumaha mun tar rupan sok nya geuningan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan ari ieu da mik na luplep inna warga geunjulung saha nu maot wah ngabring ka masjid ngabring ka masjid ka PDKM saha nu maot cek PDKM teh nu paeh mah mik uguh mik nu paeh mah innallaha malaikatahu lain innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah sing cinta ka masjid al masjidu hisnun anu kadua sing cinta nyaeta kana zikrullah wa zikrullahi hisnun zikir ka Allah eling ka Allah eta teh sebagai benteng tah sing jadi generasi anu eling ka Allah salamina Kangjeng Nabi mah bujeng hingga keur nyaring cacak nuju kulem eta Kangjeng Nabi manahna tetep nyaring nganung harti tetep eling urang mah boro-boro keur sare keur nyaring hate masa sare eta Kangjeng Nabi mah bujeng nuju nyaring cacak nuju kulem manahna tetep nyaring urang mah tong boro keur sare keur nyaring ge hate loba sa tong boro keur nyaring keur salat we da tibra hate mentak ngimpi nu ka sawah nu ka kebon eta keur salat kaimpikeun tah kosipa emok tempo nu mata keur salat teh pan Allahu Akbar jolopak bray hutang bray kosipa bray budak asup sakola tuh bray budak tunggal ka sakola Gusti bray isuk jatuh tempo kosipa 175 ya Allah da ibu bilih hoyong uninga nu kumaha nu marakayangan teh nu kitu jadi nu marakayangan teh sanes nu maot ngagantung sanes nu maot kagele sanes nu maot panasaran nu marakayangan teh nu kitu naon sababna ti bumi geus indit ka Gusti henteu nepi eta ti imah mah geus usoli ngan kakalayangan di langit kosipa emok sagala bruh breh kakalayangan di langit tuh kiranya nu matak aya mangsa atahiyat teh atahiyat teh heula ning aing atahiyat cenah ya sabaraha rakaat cenah aing ujug-ujug atahiyat eta balas ngalamun teh
Untung emut syaur waahen. Kumaha sarua. Syaur waahen Bapak Hasanuddin. Mohon. Lamun keur salat linglung rakaat cenah cokot nu saeutik. Ke tambahan pan aya sujud sahwi. Tah, ngan kade euy eta teh cok aya nu salah prak-prakanana. Salah prak kumaha. Aya jelema keur jajan gorengan. Gitu geuning di kebon sok aya nu dagang mendoan. Dagang gorengan. Di jalan aja Kang teh. Gehu berontak bala-bala sorabi. Da urang teh bari ngadahar eta gorengan jeung lontong teh jeung leupet. Bari uplek ngobrol jeung nu dagangna teh nepi ka poho ke. Aing teh gorengan teh geus nyokot 4 atawa hiji. Eta belas ngobrol eta teh. Untung emut saur Pak Ustad. Atanapi Bapak Guru Pak Ahen. Lamun urang poho nu loba jeung nu saeutik maka cokot nu Saeutik. berarti aing gorengan karek nyokot hiji. Eta salah nerapkeun eta mah kada. Alah. Berarti jadi darmaji teh. Ngadahar 5 ngaku hiji. Eta kitu. Alah, kade ah bila anu linglung. Yang ulung geus puting leuy. Alah. Zikrullah sing cinta kana eling. Sing cinta kana zikir. Tah urang bari ngepel, bari gegeroh teh sholawat. Eta. Bari sasapu teh sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Urang mah da keur sasapu teh hayu we domba-domba kuring. Eta keur sasapu teh hayu we geuning. Jadi inget ka emok, jadi inget ka emok. Aduh inget emok. Kumaha carana ka mana neanganna agar mayar hutang emok. Lir cai caahna walungan. Kapikiran kabayang bayareun emok. Isuk-isuk udang syare lulungu kene. Kuring indit ka dapur mawa gelas arek ninyuk kopi. Gege diuk dina korosi sing goreng kopi geus beak. Red kana buku cicilan sakolepat aja ngimpi. Jadi inget ka emok, jadi inget ka emok. Aduh inget emok. Kumaha carana ka mana neanganna agar mayar hutang emok. Lir cai caahna walungan. Kapikiran kabayang bayareun emok. Eta keur sasapu teh kitu. Emok. Lain mah sholatullah salamullah. Ngais budak we ngais budak. Sok. Pantes pan urang bari ngais budak teh nya. Allahumma sholli ala sayyidina. Raosan teh Bu. Tuh budakna teh geuningan anteng. Asa dipepene. Sholawat naon nu teh? Sholawat sip. Sholawat syifa cenah sholawat tibil qulub. Anteng. Bahkan namun budak ceurik aosan sholawat syifa insyaallah repeh. Tapi lamun salaki ceurik di aosan sholawat syifa repeh moal. Da eta mah hayong ngenenen euceu eta mah. Musang mangsi. Tuh, ieu mau ngais budak teh eta we, geuning laguna teh teu ganti-ganti. Kumaha? Teu isuk, teu beurang, teu peuting laguna, nepi ka lieureun budakna ge. Eta ganti laguna teh geuningan. Anak syaha, anak syaha, anak syaha, anak syaha, anak syaha, anak syaha. Teu ganti-ganti. Di zaman nenek moyang. Nu karunya mah anakna tuluy ngahulang. Atuh ari aing anak syaha cenah. Bingung ka budak. Eta anakna jadi pemikiran. Jadi hulang-hulang. Da cek inungna anak syaha cek anak teh atuh ari aing anak syaha. Ongkoh diarah, ongkoh tadi aku. Oh. Ongkoh aing diengklek-engklek tapi tadi aku. Nah, anak syaha. Hiji waktu meureun anakna bakat kulieur, eta mah nembalan anakna teh. Anak syaha, anak syaha, anak syaha, anakna bari tangga. Anak sia, anak sia. Bakat ku pusing teh Kang. Bakat ku pusing. Pusing cenah aing tanya bae. Aya deui indungna eta nu
Tiling ting pak, bapak sia tereng tumpak. Bangsa menurut Itu dah aku beri sholawat kena heun teh. Ning sholawat. Nya. Zikrullah. Sholawat bar teh. Sholawat ubar teh nya. Tah di mana urang mencret. Sajaba ti urang minum entres stop. Mudawamah urang ngaoskeun sholawat sipa insyaallah leungit naonna. Mencretna. Nah, lamun urang nyeri sirah ngaoskeun sholawat sipa bakal leungit. Sirahna. Naonna Sirah sing balik bae sia teh make sirahna sirah. Eta rusuh teh. Atuh sieun meureun aing. Sholawat jol dugul we buhan. Bina-bina teh leungit sirah, leungit tiri sirahna belgug. Nyawat sirahna tah. Ahna atuh ieu maneh Lu eta geuning. dalang we nu muriang teh maneh mah ulah atuh. Itu menuju usum. Alah, menuju usum. Pas usum kadu. Hah? Penyakit usum pas usum kadu. Penyakit usum, kadu usum heuh. Eta kitu. Anu kabagian mah maneh teh panyakitna. Lantong. Kadu mah henteu. Anu kadua cing cinta kana zikrullah. Tah gitu. Jadi tengah peuting teh hudang ngagerem lain kerek ngageremna teh. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ai tengah peuting ai bedas-bedas ting ulah bisi. Ngageureuwahkeun batur. Anu katilu sing cinta kana Qur. Tuh. Wa qiraatul Qur'ani hisnun, membaca Al-Qur'an juga menjadi benteng tina panggoda setan. Maca Qur'an sing mudawamah sabab naon aya maca Qur'an mas tong boro ayeuna paham kana hartina sanajan urang teu apal kana hartina al muta'abbadu bitilawatihi jadi ibadah ku macana sanajan teu ngarti jadi ibadah komo lamun bari jeung ngarti nya jadi ibadah ku macana eta Al-Qur'an teh nu matak baca eta Al-Qur'an teh. Lah sae. Ya. Ngalagu heula euy ah. Lagu akang teh. Meh datang si Dawala da geus peuting geus sajam dewek teh manggung teh euy. Karaos akang. Tadi teh 10:30 ayeuna 10:11. Ya. Si Dawala acan bijil. Iya, kang Aya tuh nya aya keneh wayang urang ngalagu heula ya. dicobi akang. Ngalagu nu gampang we heulaan. Lagu naon? Dina hamparan sajadah. Eta kahat. Mari kita sambil apa ya? Ngopi mah da eueuh kopina acan. Teta Bapak Hajat aya keneh. Teteh. Ya teteh aya. Jangan dulu bobo. Jangan. Masih siang. Da acan uih nu hajatna. Atuh ka mana? Uih ka mana da ieu imah nanya. Bumina. Elah. Acan sare. Alhamdulillah wa ahen aya keneh. Aya. Alhamdulillah area-area Gusti. Wios teh aya paku ge asal aya Bapak Hajat. Dah. Wah. Nuhun wah. Alhamdulillah. Walaupun aya nu nyawer sok ingetkan wah. Naon eueuh teh naon? Ingetkan wah. Mamah ngiring, bapak ngiring aya. Mama aya ngiring tuh. Aya naon eueuh teh naon? Majikan aya nembe hiji. Hei. Hah? Naon ka hiji? Anak itu maksudnya. Anak nu ka hiji. Ya, Bapak aya Bapak ngiring aya. ingatkan wah. Naon eueuh teh naon? Awah rokok aya. Akang sagala diemut-emut teh ya Kang. Aya jarum super. Jarum super. Nu nyawer maksudnya nu nyawer rokok ya. Nuhun doahin. Baru satu. Sing sehat wa. Cing sehat wa. Nuhun alhamdulillah wa. Ieu kapiheulaan pahajatnya. Kapiheulaan ku bapana ya. Payunan ku uramana alhamdulillah hatur nuhun. Teteh. Awis tepang urang teh nyatehnya mun da abdi di Cilacap teteh di dieu. Kumaha deui atuh ieu tah manfaatkanlah sekarang. Mumpung kita lagi ketemu coba apa mau dikata dah kita jarang ketemu sekalinya ketemu marilah
ngarti we tuh. Eta kadinya nama. Alah, bari ngalagu teh geuning nya. Baru satu. Moal hilap moal. Oh. Ai pahajat mah meureun rek maneurikeun karep. Nah kumaha jelema neuri. Ningali heula batur. Nah kumaha mun batur. Batur biru aing beureum. Tah eta. Batur 2 lambar aing 3 lambar. Tilu. Batur loba aing moal. Alah. Lah eta. Mamah ngiring tuh. Ya, mamah. Biang nyinden eta mah. Sinden eta teh mun. Mantak cenah geuning ieu mah cenah si cepot teh sorana ngeunaheun meureun da anak sinden. Alah. Tuh. Aya deui kan? Aya deui. Kuda kodok kana pesak. Alah, aya jiga nama Kang aya ieu. Tapi lain euy. Aya jiga. Ai di Bandungan teh ti tadi lila ngodokna teh euy. Ini naon atuh cenah eta? Nah naon nu dikodoknya? Bawa-bawa Kang. Naon atuh? Gagaro. Hei, aya ku enak kagak. Ampun, urang ngalagu heula ya. Dicobi Kang. Kadarieu. Ah, dari ieu. Pak Hajat. Tot. Pak Hajat. Ya, Obi bade ngalagu heula. Enggak, selamat mendengarkan. selamat mendengarkan. Jangan lupa. Ingat. Ting. Coba heula eta mah. Ya, dina hamparan sajadah. Mudah-mudahan hari rincing janten panggeuing haleuang. Mana? Eta payunan. Oh iya, boleh. Pak elol. Tas katingali pak. Lah ulah ting meni dikitu-kitu lah dah 10.000. Nuhun lah nuhun. Akang sakluasan. Nuhun Bapak. Lain meni gaya meni dieuneuk-euneuk. 10.000. Alah, Nuhun kulana. teu kenging pundungnya malihan matamihan. Nuhun ieu ti saha ieu namanya? Oh ti Bu Haji. Wah Haji. Nuhun Bu Haji. Mudah-mudahan cing ageng milik rezeki nanya. Amin. Bu Haji. Acan euy. Cara Kang. Dina hamparan sajadah. Hari rincing janten panggeuing haleuang cing janten luang. Cing janten motivasi kanggo ibadah urang siawang-siawangan. Urang sadaya cing janten nyaeta abdina Allah anu salamina ngamparkeun sajadah sumujud kanu maha agung nyembah kanu maha kawasa teu ngijing sila bengkok sinembah berangkat daya deui palumpatan atur nuhun aya deui pamuntangan alhamdulillah atur nuhun Allah pangeran abdi pangeran anu sajati atur nuhun araya keneh ieu teh ya mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati aya keneh tah eueuh pan oh aya alhamdulillah hatur nuhun alah syukur geuningnya manawi teh maroa ngan curiga dewek mau euy Anjol curiga. heuh Anjol curiga. loba nu di amplopan Ih, sahanu apal lah. Sahanu apal dari Akang. ih kapan nu di amplopan masuk leutik Ih, ulah gagah bakang ah. Buah ageng kete ah. heuh Buah ting kete ageng eta teh. nu gede mah moal asup sia teh Aha mah nya asup gede ge. sok gerak kumaneh Naon? kulkas kena amplopkeun Eta mah rupiah Kang. Rupiah lah nuhun ieu kasadayana wargi-warginya ayana. nu teu tiasa disebatan hiji-hiji oh aya ieu teh jang oh aya Bapak Didin aya Aya Bapak Didi. oh atosnya Atos. Mamah Nyai atos jika ngabsen sekolah dewek euy Aya deui. aya Abah Asep di geuning oh teu acan di checklist heula De
Da kabeneran mau pulpen dewek teh. Checklist nuhun. Checklist nu acan, kecirian. Aya deui teh jang. Hade akang teh. Oh, Mamang Iim. Oh, atos. Tos. Coret. Coret. Aya deui Mana? Bibi Ida. Aya bae itu ya. Ida aya. Oh, atos. Atuh dicoret. Oh, Anu mana saha deui? Bibi Ida. Di atas Anu mana bibi Ida. yang ini Aya. siapa namanya? Alah. Nama saya Bibi Ida. Tapi Ida eta aya. Yang mana Ah. Bibi Ida? Yang mana Bibi Ida? Bibi Ida. Anu mana Tos di atas. gerak kapayun Atas ke payun. Abah Asep Bibi Ida. Aya deui cenah ieu Ujang Aya kene. Mamang Uu Maya. Atos Atos. Mamang Uu Atos. Mah Atos. Atos. Aya deui Saha deui? yang ini Mana? siapa namanya? Mana lagi? Nama saya Mana lagi? Uwa Aman. Wah, mana ya? Yang mana Eh. Uwa Aman? Aya deui. Anu mana Anu mana? Uwa Aman? Anu mana aya deui Aya kene. Om Agus. Aku saya. Om Agus Alah. anu mana Alah. Wa cucu aya deui Om Yandi. Om Yandi. Araratos Araraya. anu mana Araraya. nu teu ajan Di atas. tinggal ka dieu Eh. atuh henteu teu sawios mun teu izin mah. Aya kene. Aya Alah. deui. Alah Tak apa. ieu saha Tak deui. alah sok mangga alah nuhun hatur nuhun Asa aya na. era nama dabek teh kejieun teh euy. Nah mun jiga nu keur ngamen pisan dabeknya. Lah dah kitu kulan ieu mah. Eta mah bade Tawis masihan. sama Kang. Oh ieu mah tawis ka cinta we kana seni nya. Eta kitu. Ya, da masihan artos teh lain naon da gawe da we kayaknya oh seni gawe na seni. Nuhun. Ai dakwah mah da teh asa ditukeran ku rupiah dakwahna mah. Mal kagentos. Da urang mamayar senina, kreativitasna nu aya di jerona. Eta. Nya Nuhun. da urang teh pan lamun urang hayang ka Jakarta Eta kitu. nya di Majalengka teh heug nepi ka Jakarta heug mayar tak eta teh lain mayar nepi ka Jakarta na mayar ebusna teh tuh ari lamun onaman orang lamun bisa ti dieu ujug-ujug celing di Jakarta pan teu kudu mayar Ah, bagus nuhun. nya Eta. tah ieu seni teh sarana ieu wayang teh sebagai sarana Loh. kreativitas kitu nya nuhun ibu da nu mawi hoyong ka payun ge meureun eta teh resep kana seni. Eta kulan. Resep pas di teuing mending pakai meli cilok. Ampun, aya keneh gitu teh. Aya Pak. Wa Asep. Mangga we eta mah. Lain yang Lan. geus ulah beri sebutan. Bilih jantan emutan ke di bumina. Di bumina bilih jantan emutan. Bilih muriang. Loh, Uluh. Lain itu saha euy. mana Kang? Jalik jog gitu geuning lobangna teh. Tos nulungu eta Kang apa? Uluh. Saha itunya? Aba-aba nulungu eta sasare jiga nama. Jalma hudang sare menurutnya. Anak nulung pas tu. Uluh. Nah itina rupa nama juga orang sidang pala. Jiga bawa eta mun. Nya. Aya naon ya? Aya naon menegandeng Ai, haturan eta. aing keur sare nyaring Ganggu kitu teh. Ah, Ganggu pangintennya atuh apa? lain aing ngadenge suara musik Aya meni musik mah. ngareunahan. Ngareunahan. Oh, ya. Ayo ay. Bari udud aya. Udud Kang Allah teh geuning udud. Ah, Udud saga. itu tiris, Bro. Oh, tiris. Udul dong. Hmm. Heeh. Alah, keheula euy.
bujal ke ciri cik acatrik omekeun bajuna itu nolol. Eta lulungu atuh sana si beungeut. Nya aing kudang geus ulah rapi-rapi deung Da eta mah atuh. takol ku aing catrik teh lah. Da eta. Hebat. Udululu udululu Ududulu. udululu 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 anjir ngeunah Aduh, eta ya kuraos ngarokok. jarak sok gitu. Iya dong. Cocok nu jeutis kieu mah. Cocok nu jeutis kieu mah. Lain ngomong-ngomong aya naon ya. Atuh itu tingali ka palih payun. Hah? Tingali ka palih payun itu di payun. Wah anjir. Nah teh kumaha tah? Ai sugan aing dangdut. Dangdut mah manawi tadi siang. Ai sugan dituluykeun nepi ka peuting ai Ayeuna teh dat. pangaosan. Lain ai datang ning di karopeah. Nya ada pangaosan. Wah gagal tuh. Najol gagal. Hah? Najol gagal. Lain ai sugan aing teh dangdut dituluykeun jeung peutingna aing rek joget deui. Aduh, eta Ek tinggal. mental lagu Jayanto. Jayanti. Anu kieu ning nu wanci burut Burit. ha Burit. naon Panci burit. aing salah Eta naon tadi mah? malum we aing mana mabok bro Oh, salah mabok. kesia nu eling tasing balik Eta muka kusut gitu. Mani kara rusut gitu. lain lamun aing nyaho pengajian mah lah jeung naon aing mah demi Allah moal mangkat aing. Eta sekali-kali ka pangaosan. Sekali-kali ka pangaosan. Sorry ay Eta. pengajian mah aing teu level Dugi kaki jeung naon lah Gusti. eueuh paedahna lah Dasar nulungu ieu mah ieu. aing baheula kongsi euy hobi Eta pengajian hobi pangaosan sanes hobi atuh. Sanes hobi pangaosan mah. ma aing we atuh Loh, eta kitunya. kongsi baheula aing hobi pengajian euy keur ngora Hobi muludan disusul disusul raja bandit teang didatangan. aya nu hajat nangga pangaosan datang Alah hebat atuh eta. ngan dipikir dibulak-balik sakitu aing hobi ngaji tapi anger hutang mah teu lunas-lunas Eta ewan Gusti. Aduh, hapunteneun ieu. mantak di hari taing ya jeung naon aing Duh, eta mah nya. mending gapleh anjir aing heeh Beuki ngaco ieu mah. ha Ya Gusti. baheula mah aing baju gen teu kieu Kumaha atuh? make jubah aing jiga Habib baheula Duh, eta boa atus. beneran ke jubangan aing kapok Najol kapok kan kumaha jol. aya tragedi Tragedi kumaha? baheula aing make jubah keur lempang dina tanggul sawah Tah, kumaha kajadianna? aya tatangga gehger leungit anak hayam 5 Nah, ka mana eta? koreng teh kaseret ku jubah aing Landung teuing jubah. Landung teuing jubah teh atuh. Logor Kemudian jubah. ari anakna betah asa disingleung-leuman Betah eta ka kurungan jubah. pan di luhur aya nu nolol disangka indungna we Landungna. anjir hirup aing nepi ka kitu Alah, tak lupa ngah. Fungsi. da matak mending jiga aing hirup malah Leuh, nak jeung naon mimilu jeung ustad urang tekan. mun gede leuheung bayarannya anjir Ih, ulah sok itu akang. Hah? Ulah sok itu. komo penting ieu anjir aya kecapayahna mane wal kabagi euy mending milu jeung aing lah Ka mana? Urang mah samilu-miluna urang. dengekeun aing nanya serius ya Nah, kumaha? tauhid anjir Kumaha tah kumaha sok. maneh hayang ka surga hayang ka neraka Nya ka surga atuh tangtos ka hoyong sadayana ge. anjir Ih, ka surga ada mah.
Ya, naon ka surga. Eta mah cita-cita terakhir ke surga. Kesel. Lu jual kesel kuas nu. Ya dengekeun. Nah kumaha? Kapan cenah cek sakaula ai surga teh tempatna orang-orang soleh. Nanya atuh, Ya. kami alim itu mah. Ustad modelna heuh. Nanya. Nya ka asupna dalang urangnya. Kalah kirang kangkung gitu mohon. Eta nu ka surga teh ustad bubuhanana. Nuhun. Ya dengekeun euy. Kumaha? Aing boga babaturan ustad rata-rata balager. Nah kumaha? Teu loba heureuy, teu loba omong. Satungtung aing ulin jeung ustad eta anjir heuai we aing teh euy. Heueuh. Ilmuna aka, ilmuna. Ah. Ilmuna sadis ningali kadinya. Nah. Ari diberi tunduh mau boro-boro asup ilmu anjir. Nah, tuh da ieu mah. Nu aya mah tunduh ngayayae ceuli teh. Nu madak di surga teh, arek naon di surga? Sagala aya tapi ngan diuk cara mewet anjir. Aduh, ieu mah emutan teh nyaan ya. Aduh. Mending di neraka bayangkeun pemane. Kumaha di neraka? Artis buligir loba anjir. Ajojing bro. Cita-citana teh kieu Wuh. ieu mah ieu. Pejabat loba anjir loba duit kamari tanu katewak asup kana obag si dadan. Leuh. Aya di ditu anjir. Nu udud Euna. loba nu udud di ditu mah Nu udud loba da seuneu loba di ditu mah anjir. Pokona mau ulah hariwang ka neraka aya mending milu jeung aing ngasep lah. Moal. Hah? Moal samilu-miluna. Anjir loba artis kitu buligir di dunia kayak geus betah kok mau di ditu anjir ngahiji. Embung urang mah sieun disiksa. Sieun di Hah? sieun dibeulem. Sieun di beulem. Sieun dibeulem. Ya dengekeun aing nanya ka maneh, Pudin. Nah kumaha? Maneh boga pamajikan. Nyata alhamdulillah. Maneh bogoh. Nya tangtos. Maneh nyaah. Nya Tapi maneh eta hirup senang taripuh. nah kieu mah ripuh akang dipaksa. Oh ripuh. Ripuh ge dipaksa. Geuning ari jeung jelema nu dipika resep dipika cinta dipika nyaah mah ripuh genan geuning bunga. Da ibadah ieu mah. Meureun di neraka genan sanajan diduru. Ari jeung nu garlis mah betah meureun Moal ka rasa resep ya moal. Moal kabita urang mah moal. Moal kabita moal. Tapi ka kituna. Da emut. Rek goyah iman maneh. Sabab lamun dipikir-pikir. Yeuh. Dengekeun aing sok aya ngadenge ceramah ngaji diri. Eta seueur eta teh muhun. Judulna ngaji diri. Eta muhun. Ngan aing teh sok jadi pamikiran ngaji diri teh diri saha nu dikaji teh. Ah kinten-kinten nasaha. Sia da loba jelema anu nyebutkeun kita ngaji diri, pek tanya ku sia diri saha nu dikaji teh. Eta. Sabab naon sok aya anu judulna ngaji diri tapi eusina nyindiran bae batur. Matak aing hayang nanya, lamun judulna ngaji diri, eusina nyindiran bae batur, diri saha nu dikaji teh? Eta. Ongkoh ngaji diri. Ongko ngaji diri, tapi nyindiran batur, manyang ngaji diri batur ai maneh. Ya, nu ngaranna ngaji diri dengekeun nya. Kumaha ngaji diri teh? Salat kudu dilakonan, Kantos. akhlak kudu hade. Jeung rapi. Ulah aya istilah nu mending keneh aing teu salat ge jeung tetangga hade, kabeh ge salah belegum. Ah eta kitu. Nu teu salat goreng sanajan akhlak hade. Nya, atuh anu salat tapi akhlak goreng keukeuh teu hade. Nu hade nu kumaha? Salat dilakonan, akhlak ngeureuyeuh diomehan. Eta saya kadieunnakeun ye. Pun. Saya kadieuna mah geuning. Sok loba anu kitu jelema aing sedih. Nanaonan salat mending aing cenah. Geuning udud lah. Ning udud aing mah. Syariat, tarekat, hakikat, Lakonan. marifat. Ulah gagap ya maneh teh euy. Kumaha tah? Nya, Eh, heeh. nuhun. Ayeuna mah loba nu jol-jol tatarekatan tapi teu ngarti kana syariat. Nah eta. Ngong teh nu adan. Adan. Sorana hungkul hatena mah biung kameni. Ih, Kudaek adan geus alhamdulillah. aya nu ngemutan. Da eta teh adan ge hese. Di lemur kuring mah nu adan ge pasurung-surung. Pambung-umbung eta daek. Anu geus sariawan mah geus segala rupa. Ah, kematak urang mah ngaji diri mah kieu ya jang. Kumaha tah? Syariat dikaji, tarekat dikaji, hakikat singkat tepi. Sae kulan. Tuh, Yeuh. teu bisa berat sabelah, teu bisa dengdek sabelah duanana kudu dilakonan. Eta. Syariat jeung hakikatna.
Eta cek aing nu bodoh sote. Nah, Teuing cek nu pinter. insya Allah lah sakedah nakit. Aing ngaji diri mau ulah waka jero-jero teuing aing can bisa mah ciwit awak sorangan. Nyeri tante. Kumaha karaosna. Lamun nyeri ulah nyiwit batur ay. Lah, nuhun. Aing serius kieu mah euy. Moal menang duit ay. Heeh. Jika nu heueuh si cepot ceramah Jauh na ceramah tam. nguruskeun surga jeung neraka. Ih, Emangna manehna geus di ditu? sanes kitu. Tos tugasna eta mah kula. Jika nu heueuh si cepot ceramah nguruskeun alam kubur, alam barzah, nikmat kubur, siksa kubur. Emangna manehna geus pernah dikubur? Eta emuta. Syarilayau. Nggak masuk gitu loh. Alah, aing teh euy, Ngakunaon. urang suang ieu rokona euy, esotkeun aduh. Bisa kana sarung eta. Panas kana leungeun. Kana sarung apa? Kana sarung ongkoh. Teu kakenyot-kenyot aing ngobrol wae euy. Eta kitu. Lain euy, Kumaha ieu? nyeri dewek teh hate. Nah kunaon atuh nyeri hate. Jol nyeri hate kunaon. Dewek teh kieu teh frustasi Oh, paingan nyarios ka mana bawa teh nuju. gara-gara diputusin ka bogoh. Oh, eta nu jadi masalah teh. Diputusin ka bogoh nyeri hate. Duh, putus cinta juga utuh. Putus cinta dewek teh diputuskeun ku urang ganeas. Alah, jika paingan atuh nyarios ka mana bawa gitu. Nyeri mengkaning unggal peuting baheula apel. Duh, Ngaliwatan Panawangan. jauh-jauh di Jogja. Kadang-kadang jalan di nyata di anu eta tinggal di nyata. Tah, kan. Oh deui aing. Eta teh cikijing nya. Jaim gitu. Unggal peuting ing ka jahim nya. Ayeuna diputuskeun teu pira gara-gara nama gara-gara beda keyakinan. Beda agama meureun. Lain beda agama belegu. Naon atuh? Beda keyakinan. Keyakinan pelebah kumaha? Aing cek ka bogoh aing keyakinanana aing goreng patut. Aya cek pulang. Aing cek keyakinan aing kasep. Eta jadi masalah eta teh. Beda keyakinan terus nyeri. Duh, Untung cekolot aya paribasya. kumaha? Pondok jodoh panjang nyeri hate. Panjang baraya. Hah? Panjang baraya. Ada ayah aing mah. Yuh, Panjang baraya pret. Sok hayang ngalagu. eta teh. Para raas sebenarnya ingat ka mantan merenya teh. Lamun lain lain kitu lamun ngadenge lagu teh sok asa ka aing we keur nyeri hate. Nah kitu suka sakeuna kana hate. Nu eta gini. Tumarima. Dadah. Naon atuh udah. Karunya kan keur putus cinta eta geuning. Tumarima kana takdir tiang widi meren kuring jeung anjeun lain jodohna. Hayang balikan deui ya. Tumarima wahen Aya wahen. kana takdir tiang widi Alah, meren kuring jeung anjeun lain jodohna. Dirasa mah hayang dendam, sok dendaman. dirasa mah hayang ngabales, kanyering hate kuring kamah Kamana deui? Saha deui? Mana deui? kamaneh nah duh huteng teuing Sugan teh.
Naon dia bau anjir sarung. Eta Wah, iya sarung bau. deket pabrikna tuh. Ya, Ulah ayo ya. bade teras bae. Pada teras we ulu dulu, udu dulu, Udah dulu. dulu, udu dulu, Udah dulu. udu dulu, udu dulu, udu dulu. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah Alhamdulillah deh bertemu. pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali Selamat berjumpa Kang Haji. dan mohon maaf gitar saya tinggalin. Eta geuning teka candak gitar teh. Bagaimana kabar masyarakat desa apa ini? Desa Ganeas. Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sehat semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan untuk bapak-bapak, alhamdulillah kompak semuanya ya. Kompak alhamdulillah. Dan ibu-ibu, saya lihat cantik-cantik semuanya. Alhamdulillah. Baiklah warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Bukan Cirebon di sini mah darah rasaan teh ieu mah. Bukan Cirebon Kang Haji di sini mah. Oh jadi di manakah hamba berada? Kecamatan Talaga di dia mah. Oh jadi ini bukan Cirebon. Cirebon Talaga. Kalau begitu saya salah panggung. Oh lepat pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafna salah juga nama. Ya, ongkoh tadi nanya, Eta tapi salah dinya. eta kayak kukitu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Hei jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Wilujeng pada kesempatan malam ini wilujeng bisa dipertemukan kembali ya alhamdulillah. bersama ibu-ibu juga bapak-bapak ya. Gimana kabarnya sehat? Bagaimana sehat semuanya ibu? Sawangsuna sehat. Sehat semuanya bapak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberikan hati yang selalu ikhlas ya. Amin. Supaya hidup kita tenang, hidup kita damai. Ya betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Bagaimana ini warga masyarakat Garut? Yul Garut. Sehat semua? Kang, Aa.
Iya Sanes apa? di Garut ya mah. Oh jadi saya ada di mana? Ini mah di Talaga. Oh jadi bukan di Garut. Ih, sanes. Kalau begitu saya juga salah panggung Salah, ya. malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita geuning aya deui bae. Ya. Lain penting ieu loba nu salah panggungnya. Tadi kayak anu labas dan Tadi ge anu labas cenah kasinang pala. Ya. bulan. Nya kitu da geuningnya Nuhun kula sagala nu kaalaman jeung karanapan ku urang teh sing jadi ilmu. tangtos kula. Sabab panggeuing ti Allah teh aya nu geunah aya nu henteu. Anu pait eta jamu, anu amis eta madu ya. Patali waktu sanes kirang sono. Mudah-mudahan sanes waktos urang ditepangkeun deui nya. Apunten tina sabudaya kalepatan, lepatna dumasar tina kebodohan simkuring, leresna hakikat pituduh pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabi mah henteu, nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.